Sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng acara maneh di Sunda TV. Saban sonten dina pidangan warta Sunda, sawartawis iber pangayarna di tatar Sunda, parantos disusun ku tim redaksi seja disanggakeun dina sonten ieu. Simkuring Ainur Asia, baris nyarengan pamirsa, salami 20 menit kapayun. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetelah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kula wargana. Sumangga nyanggakeun bayawartana. Di kawasan wisata basisir Pangandaran, tiba heula ku kakiwari teu saeutik anu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Anu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudereunana. Tapi oge teu saeutik anu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut anu geus sulasan taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari nuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kula wargana tidak ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, anu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna teh tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya persoalan. Pamirsa, ieu nu nembe mangrupi pidangan anu pamungkas dina warta sonten ieu. Kalayan asmana tim redaksi warta Sunda simkuring ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Isa baris tepang deui insya dinten enjing dina pidangan warta Sunda. Aya saurti sepuh kapungkur ulah pinter memeh gawe. Simkuring Ainur Asia seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurif Sunda.